Mangga Mitra, Mang Anggang oge ayeuna mah ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming dina dinten Senin malam Salasa, dinten Rabo malam Kemis, sareng dina dinten Jumat malam Sabtu oge dina dinten Sabtu malam Minggu. Mang Anggang ngadongeng siaran langsung atanapi live salami 2 jam, dikawitan ti tabuh 8 wengi dugi ka tabuh 11 wengi. Mangga Mitra, anu bade ngiring manco siaran langsung Mang Anggang dina TikTok, kalayan bebas iklan, diantos kantun di follow akun TikTok Mang Anggang supados aya notifikasi pemberitahuanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sundati channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha daramang mitra, mudah-mudahan sadana secara rehatnya mitranya eta nu disuhunkeun ku Mang Anggang siang kalayan wengina. Hatur nuhun kanu parantos maparin komentar oge like-na, oge manco dongengna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeunana ka Mang Anggang. Mangga mitra, supados teu nyongkolong teuing kanu waktos, urang barandungan bae dongengna. Prung Mimpi teh ku aneh-aneh teuing. Nah banget ayanto mani kupi kasieun tuh. Mimpi naon atuh bieu teh? Cek Rina, menang sajongjongan mah mehna ngulang bingungnya ku pikiran. Pok mehna ngagarantas deui dina jero hatena. Nah bener gitu nu aya dina impian teh ayanto atawa seukur kembang sare wungkul. Biar aku aing kudu ngabinasakeun nu jadi indung sorangan. Nu matak aneh. Nah aing pas maca eta dongeng, panon aing ngaradak tunduh. Aya naon dina eta dongeng? Isuk marek ditanyakeun ka Mang Anggang. Mitra Mang Anggang, cenah mitra meuni cager. Kumaha teh? Hayang kapelem wae tukang dongeng teh. Mitra, urang teraskeun mitra. Nah bener gitu, nu aya dina impian teh ayanto. Cek Rina, atawa seukur kembang sare wungkul. Pira aku aing kudu ngabinasakeun jadi indung sorangan. Aya nu matak aneh. Nah aing pas maca eta dongeng pan aing teh jadi ngadadak tunduh. Naon atuh dina dongeng eta teh? Isuk marek ditanyakeun ka ibu. Sugan apaleun? cek Lastri na jero hatena. Lain ka Mang Anggang mitra eta mah intermezzo we nya mitranya. Cager. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra, wilujeng ngadangukeun. meh nepi ka wanci subuh harita teh. Rina teu daek sare kulantaran mikiran nu aya dina impian teh. Malah salila peuting eta saliwat sok katingali ku Rina. Jirim Yanto teu waleh ngalangkangan. Kokolebatan dina luhur lalangit kamarna. Tapi ku Rina teu dipikiran teuing, da ceuk pikirna eta mah titinggalianana wungkul. Mitra kaum dangu dina wanci isukna kabeneran poe Minggu jadi harita teh Rina libur sakola. Dina waktu anu salse Rina ngalaksanakeun pamaksudanana rek nanyakeun perkara dongeng teh ka Lastri nu jadi indungna. Bareng ditembongkeun eta tulisan dongeng ka indungna, barabat ku Lastri dibaca puguh we. Manehna teh lain dikira ngaranjugna. Sajongjongan mah calawak wae kaget sabab eusi dongeng teh nyaritakeun lalampahanana dina mangsa waktu anu ka tukang-tukang. Rai ngadadak bulu pundukna muringkak. Saterusna mah Lastri neuteup seukeut kanu jadi anakna bari pok nyarita. Nyai anak king. Ari ieu teh dongeng ti saha? Cek Lastri kanu jadi anakna. Tiba
babaturan Rina, Bu. Ti saha? Ti babaturan Rina. Saha? Namina teh Yanto. Manawi ibu ning kana eta dongeng. Nah eta dongeng teh dongeng nyata atanapi legenda atanapi ngan saukur cerita fiksi wungkul, Bu. Cek Rina nanya ka indungna. Mitra kaum dangu ditanya sa model kitu ku anakna, Lastri sakadapan ngahulang ngaragamanang. Asa bingung ku piomongan. Ay. Namunang dongeng ti saha cenah anak aing ieu teh. Menik kuasa payus-payus teh jeung lalampahan aing nu ka tukang-tukang. Cek Lastri ngagerantes sorangan dina jero hatena. Tuluy keudeuk manehna pok nyarita kanu jadi anakna. Yeuh nyai anak king. Duka teuing ibu mah teu apal. Ngan auna mina dongeng mah pasti cerita bohong. Ulah dipercaya teuing. Walon Lastri ngabohong. Geus Ibu rek ka kamar deui. Bari ngaleos jiga nu embung ka papanjangan deui. Tapi angger mitra hatena mah tagiwur teu puguh rampah. Nah aya carita dongeng bet akur pisan jeung lalampahan aing. Cek Lastri bari ninggalkeun. Atuh sajongjongan mah manehna teh ngadon ngaherang di kamarna sorangan bari ngumbar lamunan. Mitra kaum dangu caturkeun dina peuting isukna. Wanci tengah peuting jumplang jempling Rina keur memeujeunna sare tibra. Sajeroning keur sare manehna ngimpi deui papanggih jeung Yanto. Impian teh bet sarua jeung peuting kamari. Beungeut Yanto teh beda ti mayit. Manipias bari dina sakujur awakna baloboran ku getih. Rina. Cek Yanto ngagero. Korejat Rina hudang. Na atuh mitra. Kawas anu ngalindur harita manehna terus lempang muru ka tengah imah. Kojengkang muru ka palebah lomari padah baju indungna. Nu memang ditunda di luar imah. Di jajalaneun pantorek ka dapur lomari baheula. Basa Lastri masih parawan keneh. Ulu terak panto lomari teh dibuka ku leungeun kencana. Bet kawas nu apaleun. Yen Lastri teh nunda peso anu urut peso baheula urut dipake maehan anakna teh. Ragamang leungeun Rina nyokot peso balati eta ku leungeun katuhuna. Peso balati teh ditunda dina tumpukan baju-baju heubeul urut Lastri baheula. Terus eta peso balati teh diselapkeun dina calana piyamana. Bener-bener manehna teh kawas dina kaayaan anu keur ngalindur. Siga keur gundam mun ceuk bahasa Malayu mah tidur berjalan mitra. Di luar kasadaran dirina manehna terus muru kalebah kamar indungna. Sanggeus aya di hareupeun panto kamar indungna, trok panto kamar diketrokan bari gegeroan. Ibu. Bu. Cek Rina nu masih keneh teu sadar ngetrokan panto kamar indungna. Ibu. Buka, Bu. Rina ngagaroan indungna. Aya naon geulis anak king? Lastri nembalan ti jero kamar. Kalayan biwir kawas aya nu ngagerakeun pok Rina nembalan pananya indungna. Rina nyeri patuangan, Bu.
enggal keluar tulungan Rina. Nyangke tembal indungna bari kuneang udang. Tuluy ngojengkang murup panto kamarna. Celetrek kontak kamar. Kunci panto kamar dibuka di jero. Punten berai pantona dibuka. kunaon Rina anak king asal rewas kia ibu mah. Kunaon tadi teh nyeri beteng. Cek Lastri. Antarina kacai ibu, Rina nyeri patuangan. Tembar Rina. Aya nu matak aneh harita keur Lastri mah. Sabab tara biasana sorot mata nu jadi anakna bet asa beda pisan karasana. Asa niruk jantung. Tapi Lastri teu panjang mikir. Gancang harita manehna ngagugu pamenta nu jadi anakna. Bari pok ngomong ngajak ka tukang. Aduh, ayo anak king, ku mama diantar ayo. Cek Lastri bari ngajayak leungeun anakna. Tapi dikepeskeun ku Rina teh. Tara kitu peta kanu jadi indung. Ayo ibu. Cek Rina bari terus lempang ti heula teu malire ka indungna. Nututurkeun ti tukang. Nunuturkeun ti tukang. Mitra kaum dangu. Nah atuh karek oge nepi ka dapur Rina terus malikeun awakna. Nyang hareup ka indungna. Katangan sorot panonna semu hurung. Mireungeuh kitu, gebeg Lastri teh ngagebeg. Nah atuh mitra can oge cacap kareuasna. Dina waktu anu sakiceup Rina nyabut peso balatina. Nu tadi disamunikeun ku manehna. Dina baju piyamana. Saterusna mangan hiuk gabros kata peso balati teh ditojoskeun kana beuteung indungna. Ada Rina, Rina ulah dia teh Koceak Lastri ngoceak. Hiuk deui, gabros deui, ditirukeun kepala badadana. Sampoyong awak Lastri sesampoyongan. Getih tina tojosan peso ngabayabah minuman ubin bareng jeung awakna nu ngudupruk. Maroh, Rina udah iya Rina. Cek Lastri barinya kelantatuna. Burial getih ngaburial kaluar tina tatuna. Seret peso nu masih nancep keneh teh dicabut ku Rina. Lung dialungkeun teh jauh di awak indungna nu geus ngudupruk teu walakaya. Bari ngararasakeun rasa nyeri Lastri teu sanggup hudang deui. Terus namah ngahanju sababaraha kali sakaratul maut. Tungtung namah nyawana teu kapuluk deui. Lastri maot sapada harita ninggalkeun alam dunia paragat nyawa ku leungeun anakna. Angin peuting ngahiliwir nebak kana kekembangan di patamanan hareupeun imah. Peting keresek peting korosak ngiakeun daun eurih daun camara nuting jalegir mindingan. Sora jangkrik jeung cari cangkas peting tembalan jeung balabaturna. Milu maturan kaayaan peuting harita. Telila ti harita mah teu kadenge sorana naon deui. Ngan hawar-hawar kadenge sorarina nu keur cerik bari lihat. Telila mitra, mahena teh ngan ngajantang weh, bari neuteup indungna, nu geus karilayona, eueuh riuk-riuk kasedih ayeuna mah dina tetepan panonna sanggeus mahena ceurik teh,
mungguh kosong melongpong. Mitra kaum dangu menang sawatara lila si harita kadenge harita teh rina nyarita tapi sorana beda jeung biasana. Ieu mah mirip-mirip sora lalaki ngaharib-harib sora Yanto. Ampura kuring bu, bongan baheula ibu tega mateni kuring. Taya ras-rasan, teu boga parasaan, nepi ka lalembutan kuring marakayangan. Ku bumi teu ditampi, ku langit teu ditarima. Salila-lila kuring ku malayang marakayangan mamawa rasa dendam. Dabongan ibu teu daek rumasa, sarta ngabuni-buni kalakuan ibu dihareupeun balarea. Ayeuna tarimakeun dendam balasan ti kuring bu. Ceuk rina nu sorana ngaharib-harib sora Yanto bari pok mehna ngomong deui ditujukeun ka rina nu keur diinjem ragana. Jeung anjeun deui rina, wayahna anjeun rina kudu jadi korban. Nuturkeun indung anjeun sarta jadi arwah panasaran. Pikeun mang maleskeun dendam kanu ngaran Randi babarengan jeung indung anjeun. Na atuh mitra, ngan sakilat manehna nyokot peso balati nu ngagoler keneh nu teu jauh ti layon indungna. Geus kitu mah ngan gabros nojoskeun peso balati kana beuteungna sorangan. Mitra kaum dangu bareng jeung kaluarna lalembutan Yanto dina ragana. Sampoyong awak rina sesampoyongan. Kudu pruk weh nambruk dua layon indung jeung anak ngajapana jadi bugang. Bari mandi getih tinggal waler patumpang-tumpang di jero dapur. Mitra kaum dangu, kitu kajadian anu tumiba kalastri dina mangsa harita. Dina umur nu geus manjing ka tengah tuwuh manehna kudu jadi tumbal arwah panasaran orokna. Mitra kaum dangu caturkeun dina poe isukna. Pocapkeun Ki Ubed
Nu teh lian iwal ti pagawe bank swasta. Nu imahna teh jauh ti imah Lastri. Babaturanana Iqbal. Iqbal anu tos maot. Iqbal bapana Rina salakina Lastri teh. Kabeneran harita teh Ubed keur cuti tina pagaweanana. Kitu teh mah Ubed teh keur ngadeuketan dumeh Lastri terang dah. Kajian umurna Lastri geus ayaan tapi mungguh masih keneh miboga rupa anu masih geulis. Ubed anu umurna teh jauh ti Lastri memang manehna teh duda ngora keneh sakitu mah kusabab umurna teh sahandapeun Iqbal. Tapi tegeseh jauh jeung Lastri mah. Geus rada lila nu darasa ka Lastri teh disaprak Iqbal maot. Nu matak unggal isuk sok unggah ka imah Lastri ngadonye mah bari barang bawa. Pon kitu deui dina mangsa harita. Sanggeus nepi ka hareupeun imah Lastri maehna terus uluk salam bari ngetrokan panto. Sampurasun. Punten. Punten araya kitu. Cek Ubed bari kakatrok kana kanca jandela kana kaca jandela imah Lastri. Tapi waleh ti jero imah teh eueuh nu nembalan. Sampurasun. Punten. Punten araya kitu. Angger di jero imah teh rehe combrek mitra. Sepi jempling paripurna. Kamarahan atuh nu boga imah teh. Cek Ubed na jero hatena. Bari pok uluk salam deui rada tarik ayeuna mah ngetrokan kaca jandelana. Sampurasun. Punten araya kitu. Menang sababaraha kali Ubed uluk salam tapi weleh eueuh nu nembalan. Mitra kaum dangu kajurung kurasa kapanasaran. Harita Ubed terus nong tina labah liang panto dapur. Na atuh mitra. Barang ningali ka jero sanajan ngan saukur ngintip tina liang panto atra pisan tetenjoanana teh. Astagfirullahaladzim. Nah salah ketempuan aing teh. Gebeg Ubed ngagebeg. Sabab jelas katingali di dapur aya 2 layon ngabebengkang. Dina luhur ubin eta mah bolong-boran begetih kitu beuh. Daripada aing kasalahan mending kana aing lapor lah ka Pak RT. Cek Ubed na jero hatena. Atuh gancang harita keneh maena laporan ka Pak RT. Nu saterusna ngabejaan warga nu aya di dinya. Singkat ieu carita akhirna mah panto dapur teh didobrak di luar. Sarta harita keneh sanajan bari jeung pinuh ku rasa reuas jeung bingung, layon Lastri jeung anakna terus dibawa ke rumah sakit. Bari dina masing-masing hate kadang warga pinuh ku pertanyaan nu can manggih jawaban. Nah saha nu mateni Lastri jeung anakna? Apaan sidik panto teh di karonci? Singket ieu carita. Sanggeus layon dibawa ke rumah sakit terus diotopsi. Dina poe eta keneh 2 layon teh terus dipulasara sakumaha mistina. Mitra kaum dangu. Saterusna mah kalayan tedilakeun deui pihak anu berwajib terus ngayakeun panalungtikan neangan pelaku pembunuhan. Tapi mitra poe ka poe, minggu ka minggu, bulan geus kaliwatan. Polisi teh boleh temanggih pelakuna.
Nya akhirna mah perkara kejadian eta loba nu nyaritakeun misterius. Beja akhirna mah dicatat di lembur eta. Aya 2 kejadian anu misterius. Ti heula tina perkara aya orok nu dipateni tur dipikeun di wadah runtah hareupeun masjid. Nu nepi ka ayeuna oge lebeng teu kapanggih saha nu matenina. Ari ayeuna kejadian deui pembunuhan misterius anu kadua kalina. Nyaeta maotna indung jeung anak nu aya di jero dapur. Dina kaayaan imahna dikunci di jero. Atuh puguh we warga teh jadi gempeur jeung tagiwur. Di barung ku rasa penasaran naha aya naon cenah di lembur teh. Maneh kuasa harianeun jeung pikakeungeun. Mitra kaum dangu aya nu matak aneh deui. Waktu Ubed mariksa ka jero kamar narina, manehna manggih buku dongeng. Dina eta buku dongeng teh aya dongeng anu panungtung, nyaeta dongeng hiji orok nu dipateni sarta dibikeun kana wadah runtah. Eta dongeng teh sarua pisan jeung kajadian nu kungsi kajadian di lembur eta dina mangsa-mangsa katukang. Saterusna mah aneh bin ajaib. Lamun teh mah Ubed apaleun sabab tulisan dongeng teh nambahan ku sorangan, teuing saha nu nuluykeunana, teuing saha nu nulisna. Tambahna eta dongeng teh nyaritakeun yen indung anu mateni eta orok teh terus kuliah sarta lulus kuliah terus kawin jeung saurang lalaki tur boga anak awewe. Ngan salakina teh teu lila umurna sabab kaburu aya nu nabrak nepi ka maotna basa kacilakaan di jalan Cadas Pangeran warah ka Bandungkeun. Dina buku dongeng eta oge katuliskeun yen sanggeus salakina maot terus indung jeung anakna nu awewe oge maot babarengan. Kitu tambahna eta dongeng teh nu aya dina tulisan eta buku. Teuing saha nu nulisna, teuing saha nu teruskeunana, kabehanana oge teu arapaleun. Atuh puguh wae Ustad Dede jeung sajumlah aparat nu berwajib ngarasa penasaran asa aya nu aneh cenah. Nya akhirna mah carita dongeng teh ditalung ti kalayan imeut. Waktu terus lumaku, marengan renghapna insan anu magelaran di alam pawenangan. Sanggeus sababaraha minggu ti saprak maotna Lastri jeung Rina. Sanajan buku dongeng ditalung ti kalayan imeut tapi angger teu kabuka rusiahna. Nu akhirna ngan saukur ninggalkeun imah Lastri jadi saksi bisu, jadi imah kosong anu angker pikasieun. Tara aya warga anu wani ngaliwat kalabah eta imah. Ulahkeun dina wanci peuting, dalah ti wanci beurang mantrang-mantring oge eueuh nu daekeun ngaliwat omok nu pirajeuneun lunta lanto tuang tong mah. Sabab cenah ceuk anu geus ngalaman mimiti, di jero imah kosong teh loba dedengean anu matak pikasieun. Di antarana sok aya sora-sora awewe. Sora-sora awewe teh sora indung jeung anak nu keur ceurik kanyanyerian.
ditema ku saranu pating cikikik saleuserian. Mitra kaum dangu cenah deui aya nu ngadenge sora orok cenah di imah eta teh dina wanci magrib boboaran. Parandene kitu mungguh laku lampah jalma teh teu sarua. Pon kitu deui dina hal eta. Nya Ki Ubed harita teh nu beda ti batur teh. Maehna mah sok wani lu ngalengo ka eta imah. Sabab Ki Ubed mah ti saprak Lastri hirup kene oge satia pisan. Alastri teh deta ku katarik hate kapentang asmara sasat kaedanan hayang mihukum Lastri ngan teu labas paniatanana kusabab Lastri kaburu maot teh. Harita kajurung kurasa kapanasaran dina hiji peuting meneran malam Jumaah. Harita Ki Ubed ngahaja milih malam Jumaah kusabab ceuk pikirna dina malam eta ririwa teh sok nembongan sasat manehna teh ngawani-wani maneh. Ki Ubed terus asup ka eta imah nu angker teh anu memang teu ditulakan pantona. Canggeus di jero imah karasa Ubed perbawana eta imah teh pikakeungeun pisan. Ih, meni asa ku kurayeun kieu ieu teh. Waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.